Pak, orang tadi balik arisan menerakeun di tungariung teu urang doang teu make nanaon. Batur moyong nu kuat kararengkong make gulang gede. Ieu ge mun kuat jala leber we kitu tah. Da make alil galede. Leumpangna ge gandeng, Pak. Da pedah make gengge. Urang teu make nanan nyempo di juru erakeun. Eta ngomongna eta gengge kumaha sasadana? Kroncong kitu. Gitu. Heeh. Mun erakeun urang teu make nanaon sorangan. Ieu. Disiapkeun geus. Panen anu 3 hektar teh doa kakeum. Murah dijual gabah teh. Berapa duit? 60. Kakeum 60. Heeh. Nyai harga genep 5. 60 tah dibelikeun ieu tah emas jeung maneh. Tah di suratna tah. Tah ieu konggorongna tah. Cekel. Tah ieu geulangna tah. Alhamdulillah. Pantes kitu maneh ka geulang. Nya pantes abah sia make geulang man kumarupa ge. Acenah cak maneh bareto make geulang emas ateul cenah. Ateul seten eta mimiti nalila teu segala ateul Tah konggorong coba jajal. Iye. Tuh. Buset. Abah sia nuhun. Amun cara perwayangan mah Abah sia perhatian. Amun cara perwayangan mah maneh teh gedeng permoni. Waduh gedeng perempuan ya. Halus. Tah ari aya tah. Dah menik segala dibolikeun nuhun. Mana curug mah anu buntung. Anu buntung tong dipake anu buntung mah. Goreng buntung mah. Ieu tah. Tuh tempo tuh. Nuhun banget nuhun. Boga salaki teh perhatian nuhun. Nya perhatian. Papa majikan teh tah dibelikeun geulangna. Tah konggorongna. Tah alina. Tuh. Takan kudu satia jeung salaki mah entong imah. Maka isuk balik sore arek dah harga rese. Nuhun Pak, katampi pisan. Caku mama katampi pisan tayana urang mun arisan teh sarua jeung batur moal ngerakeun tuh. Eta deui asik. Kade boga gelang gede. Kade amun arisan jeung ibu-ibu leungeun teh tong dikengongkeun kieu. Surat jeung pamer. Mun bisa pasumputkeun we kieu tah. Oh jadi kudu nyomput. Nya heueuh. Mun maka tempoan. Kitu we tah tong imah make geulang kieu ulahnya. Batur ge dipamerkeun. Kajeun batur mah. Oh urang kudu nyomput kieu we. Heeh. Duh, ilah teu ari-ari make geulang urang teu batur teu nyawa make geulang. Kayak nyarahun. Nyaon. Heeh.